dewasa lain ukur umurna, tapi perilaku jeung laku lampahna. Bisa jadi 25 tahun can dewasa teu bisa ngalah duit, ogoan, kolokan, gede ambek, teu boga tanggung jawab. Bisa jadi 25 tahun can dewasa, bisa jadi 20 tahun daek naktak, daek munak, daek manggul, sagala dilakonan. Kuling ngaduk daek, sasapu daek, baba daek. Bisa jadi eta leuwih dewasa. Leres? Generasi ayeuna kade ulah gancang-gancang kawin sia can bisa ngalah duit mah. Naon sababna? Sabab engke bakal nyusahkeun indung jeung bapa. Benar? Leres? Taku kituna ieu kota Tasikmalaya teh ulang tahun. Ayeuna rakyatna teh kudu semangat, pamarentahna kudu terus bisa nyiptakeun lapangan pekerjaan, nyiptakeun sistem pendidikan, nyiptakeun kebersihan, nyiptakeun keamanan lingkungan. Sabab tugas pamarentah nyenangkeun rakyatna, ulah nyusahkeun rakyatna.